henteu aya contohna syariat power ka nabi jarang lamun kurang nuju kana hiji tujuan contohna niat bae syariat we ditinggalkeun torekoh jeung hakikat kira-kira bakal hasil moal ngamarina beujeung-beujeung hasil kana tujuan sabab urang teu bisa urang ngojali dina eta lautan bakal kumaha cilah gitu kumaha lamun syariat jeung torekoh syariat jeung hakikat teu make torekoh kaya urang contohna punten eta contohna urang nyangat dinten di daratan make urang kapal nyaeta anu cicing di darat lain di lautan kurang korek nyangat dinten di daratan atuh mangka penasar dinten mah aya mah dina lautan gitu kumaha cenah syariat teu make hakikat paul ka bina-bina eta sakeuring aya bahasa kieu contohna lamun teu ku abdi lamun teu jeung abdi lamun teu dijarkan ku abdi kitu lamun teu dituduhkeun ku abdi tah kitu eta teh syariat hukum ngan teu make hakikat kumaha cenah kosong ka bina-bina teu aya ganjaran syariat tanpa hakikat berarti kosong teu aya ganjaran kadituna sok aya bahasana kitu lamun teu ku abdi lamun jadi sarengan ku abdi lamun teu dituduhkeun ku abdi lamun teu jeung abdi hartina ngabogaan tapak gawe cek manehana timpul we aya disebutkeun ujub berian taka paham maksudna aya kalimat ujub berian takabur berarti syariat teu make hakikat artos teu berarti lamun jadi masih kena aya ria masih kena ujub masih kena takabur asap papak gawe urang eta teh syariat teu make hakikat nu kitu kosong